guys, jangan lupa di subrek ya. Like dan komen. Selamat menonton. Biasa karep balik ke kota. Pantes atuh balik mah atuh kumaha tuh domah tuh. Atuh kabar ya. Alhamdulillah sae. Aya sehat. Cager jangan. Ya rek. Mau pada kemana ini? Besok kan pada bebondangan lah di Wahangan ya. Oh, emang enggak pada puasa? Puasa komo. Masa sih? Ngabuburit we atuh. Jangan-jangan yang enggak pada sujon jenganan. Yaudah nanti Pak RT suruh ke rumah aja nih. Oh, siap kan. Ya teh kalau macam jangan pada ngelepus ya. Pada ngopi lagi. Ya. Udah pulang dulu deh kalau gitu. Teuing aya meureun, jeung aya. Goreng lah. Tuh gini, RT na aya tuh nya daun. Teh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenal teh ngadaung di dinya teh euy. Ayo ieu keur ngadaung ieu keur resort ieu yeuh. Aduh, ampun tadi. Naon teh kada dieu? Asa aya anu bakal diomongkeun ieu euy. Sok ada dari sok. Oke ah, aya yang ngomongin itu nya tak. Sok dari. Dewe. Teh, tadi nama rek ngusyeup ieu teh. Soalnya teh, tadi nama kan rek nguseup itu jeung di luar teh barudak, transparan panging jeung agan di jalan ditu. Jadi we ka dieu nang RT tungtung nama ka dieu teh, nu bisa agan pan, ka RT. Wah, ieu rahasia agan euy bener teh, bener teh. Benar aing teh tadi di jalan di ditu sidi. Wah, hayu rek kitu mah kayak urang teang. Terus kitu mah kayak geus buku si agan balik mah. Oh nya sabar minta THR jangan. Ayo. Bener kayak gitu lah. Ayo atet lah. Ayo orang teang ka ieu masih agan. Udah rangga braga Itu euy. Alah. Balik mah buku ieu. Kita teh THR we kan terus mah. Wah, ning ieu teh motor si agan teh aya motor jelema mah berarti aya ieu motor ge nya. Jelema mana? Aya buku. Oh bener Dia maju ke nya. Assalamualaikum. 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 Gan. Agan. Gan. Dari share teh, paling tadi dibuka teh. Aduh, suganti can dibuka aing. Aya naon Pak RT kok rame kieu ih pot sarariun itu. Iya, itu bade kasih agan terus ulit acan je. Atos nganuju itu heula bebersih heula di bak. Oh, nya lain. Peryogi naon kitu Pak RT. Oh, biasa we teh bade kasih agan eta yang pernah we kitu. Ieu teh panggil jeung urang ceu di jalan ning.
Oh nya atuh ce biasa biasa kan ari ke rumah mah kerja lah. Bisa bikin lewat pos kan? Yang ngumpul euy sekedeng euy. Jong. Yang ngumpul heula. Yang ada di antara jantung hati. Ai gering itu saja. Ieu balik ke kota ieu. Wah, kudu bejakeun ka sebetet ya. Yo, ereuna. Yo, ereuna. Anon plot. Itu anu mobil ini balik di kota sia. Anu bener perut. Asli sia. Wah, Aku betet nu kitu mah. Di mana itu perut? Mana teh? Talin. Wah, eta euy. Nu kieu mah ye. Lain euy. Oh iya ceuk nama yo. Wah, itu guning boy. Oh, itu teh tuh turun dari mobil teh. Sampeurkeun ayo. Ayo lah. Woi. Oh iya lihat nu ngaharian kabogo abah teh ieu. Ayo ada apa ya, Bos? Udah bos, yang ini mah jangan diladenin, nggak level kayak gini mah, ya. Iya. Teh tengah hargaan itu preman kota deh kayaknya. Kalem dulu gitu mah tah, bete tah. Kan bae preman kita kota mah. Aing ka rasa sapi itu. Woi, eta semua manaon eta yo? Wah. Naon mang iman tos uih balanya. Oh, terus balanya. Heuh, cik lah. Eta mang bade heula. Kadela. Tinggal saan. Wah, bening sayur ya mah. Nyapan tadi teh tos basi Bae lah. orang. Bae.
Woi. Weh, si Arut geuning balik nyaban yeuh. Kumaha, Damang? Alhamdulillah salam sunah kumaha teh. Alhamdulillah, Damang. Damang. Keur Aya naon naon? eta? Eta? Keur ngopi. Ngopi. Oh, Ngopi heula tuh dia. nya siap. Dek ayeuna. Keur naon yeuh? Biasa ngopi. Ngopi, mana? Kopi. Seger Rut, mantap. Kiraha yeuh geus balik ya di dieu. Kamari urang teh balik. Beres. Jeung saha balikna jeung saha? Nyalira we dah. Kumaha? Nang budak euy deka. Aduh. Jeung budak asae teh. Aya we pokona mandi paling itu. Ngora sarua we. Kumaha ieu teh keadaan di kampung teh? Gitu aman nih. Biasa preman ribut wae teu pararuguh ting kunaon. Kela ulah waka ngobrol lain-lain lah, urang ngasaan lah kopi Jakarta yeuh nya. Sok mah. Bukan geuna. Kadang pulang. Seger. Seger Ya rokona sakalian ya. Baiklah ke we rokona mang Oh, ke. siap. Kitu urut nyetakeun barudak mah ayeuna. Bejakeun we pokona mah isukan gitu kabarudak hayang kumpul urang hayang panggih. Bisa balik heula dek rusuh hampurannya. Siap. Si neneangan itu nang budak ya. Siap. Sok. Pokona mah sip. Aduh hampura we pangwayakeun nya keur rusuh yeuh. Naon itu? Aduh, jeung katempuhan ya deka. Si Arut mah deka. Ongko balik ti kota tapi tah mayar segala deka. Aduh, deka. Rut, woi. Deka yeuh kopi heung. Ceu. Yeuh kopi si Arut ceu. Aduh, yeuh nganyuk heula we ceu lah teu nuju teu gaduh acis yeuh. Ya. Ngan nganyung koper mana naon. Ojo teh di dituna teh modal, itu modal jang. Sakali ayeuna mah we sakali ayeuna mah awas suka lima teh kengeng nya. Nya siap ceu. Gagal si Arut yeuh katempuhan dewek di deukeun si Arut ge. Balik cenah mah lah. Tek naon deui wae si Arut teh lah. Yuk tangko we. Oh, rasakeun ku aing perumahan kota teh lah sugana teh bakal panggil deui kege. Sekali lah panggil deui kalem eta mah. Musim ieu aduh ampun. Ya apa we terus sakitu tato kieu. Heuh kitu namanya ku teuing tato nya nya tinggal itu bakal. Wah, tumben permen teh genanya. Heueuh nya. Pusing anya itu aduh. Ini panggil teh. Oh yo. Aduh, baku si Betet mah. Bakat budak ngalewat kuda jampe nah. Heula sila. Nah, si Betet. Kadang nyieun juga nama Betet. Aduh, kadeu lah yeuh tadi mah poho yeuh. Kadeu. Aya naon, Mang? Adieu, enon tah. Tato tingali atuh ieu pencetan heula yeuh. Pencetan kumaha, Mang? Mang Betet. Ingat kene teh jampena. Ingat, Mang, ingat kene. Naon coba? Naon ning poho deui. Ale. Oh, ampun tuan, gue minta maaf please deh ah. Tah, eta jampena teh aman. Yeun wadi euy, ayo sia. Ayo, naon jampena? Ampun tuan, gue. Salah gitu mah. Ampun tuan, gue minta maaf please deh ah. Gitu mah benar. Ayo, Prot. Mana si teh Betet? Paling ka dialin Beteh. Aduh, eta bakat. Oh. Aing poho euy. Kalem Put, takon Put. Hei, Tet. Kumaha permanu kamari teh euy? Aman, tenang tah. Betet aman ning, dak goran dulu ning. Tenang gol atuh tinggal ieu tata Betet deh. Syukur aman mah euy. Angin teh jeung mana gol? Ieu aduh neteli ieu hate ieu deh ka. Digebug aing panggih mah. Di kitu mah ayo dewek ngilu. Ayo. Uman lah preman gitu udah gede katan urang mah polontong mah ditagor nih. Asli deh. Ada apaan nih? Ada apaan sih pada ngedumel aja? Sepertinya lagi ada masalah apa gimana nih? Iya kan. Apa si Betet nih diorian ku preman kota nih kan. Oh gitu. Perawakannya seperti apa sih preman kotanya? Coba penasaran gue pengen lihat. Tenang, Tet, ada agan. Kalem. Kalem kan. Betet tak tinggal lihat aja tato. BTW ngeliat RT nggak ada di mana? Kira-kira nih. Katanya mau ngejual domba sampai sekarang belum ketemu lagi. Enggak tuh. Oh, kalau enggak coba deh kita cari. Coba cariin Tet. Cariin tuh RT mau jadi nggak mau jual domba. Yap. Yaudah kalau gitu cariin deh RT. Ntar kalau ada kabarin aja.
Ya, Kang. Nanti ada bonus lah. Siap, Oke, siap. Ya. Oke, bonus ditunggu. Saya pulang nih. Ya, pokoknya bonus aja, Kang. Siap. Aduh, eta permen teh permen Jakarta teh eta. Preman itu mah. Preman eta teh aduh ayeun euy. Eta preman dua nyebut perman jadi permen eta tadi. Aing teh kuat hayang siri. Eta preman ngejero gue di dieu deh kan naonan. Eta kena raun dinya. Eta teh liwayah. Tah betet. Cita to berenel. Ada apa ya naon nih Bang Betet? Lain ada apa aja wilayah betet je. Udah. Ini tempat wilayah betet je. Ini. Bejakan berdua lu Kak, bos lu. Betet nih. Tunggu di dia ya. Laporan dulu ke Bos Acong. Ayo. Silakan. Harus dikasih tahu nih sama Bos Acong nih. Oke, ya. Gue tuh si Betet. Wah, beneran tuh si Bos tuh. Ya, Bos. Iya, siap. Woi, Bos. Nom. Woi, naon? Sut, pun. Ya, Enggak nih, Bos. preman kampung. Nog, tadi ada preman kampung malah kerokok. Iya Nog, rokok gua diambil satu-satunya. Keblek bener. Wah, serius nih, Kem. Pun. Waduh, Bos. Gimana nih, Bos? Gimana, Bos? Kita gulung aja nih. Macam-macam sama kita anak kampung itu, Bos. Gimana nih? Siapa namanya, Bos? Preman kampung itu ya? Gimana? Udah santain dulu aja. Tenang. Sut. Bon, sini dulu ngopi dulu. Tenangin dulu pikirannya sini. Aduh. Aduh, gimana? Mana suruh ngopi kopinya nggak ada. Beli sana beli dulu beli. Barang, Bos. Bon. Orang itu mana uangnya sini? Ini gue nggak punya uang nih. Gimana? Sama nih gua juga lagi gak ada duit nih, lagi bokeh. Nih ada 10.000 beliin rokok. Siap. Sama kopi, Bro. Mau kopi ini? 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Harus Harus cukup. Harus Cukup. Oke, siap. Nis kemana baru dak Cina beri ngajaknya belak. Dukaning baru dak ngaget araya. Marana atuh antasan mah di dinya nya. Bos, bete nih, lama di kampung. Aduh, masa kita diem aja? Cari mojang kamu, Bos. Oke. Ayo. Kemana? Kemana aja, Bos? Yang penting jalan bete, cari cewek, cari mojang kampung, Bos. Kita happy dong, mumpung di kampung. Gimana ya? Oke lah, siap. Jalan, Bos, sini aja lah. Kali aja ada mojang kampung, Bos. Ya. Oke lah. Bos. Cewek, Bos. Mojang kampung, Bos. Mantap, Bos. Wah, boleh tuh. Bos, temen aja, Bos. Oke lah. Ayo, Bos. Cewek, lagi ngapain nih? Sanya, kenapa? Boleh ikutan duduk gak nih? Mangga. Bos. Kenalan, Bos. Boleh dong, kenalan. Cakep, Bos. Mojang desa, Bos. Kapan-kapan lagi, Bos, kita. Mojang desa, Bos. Mantap. Mantap, Bos. Kenalan, Bos. Mantap. Kenalan. Boleh kenalan nggak? Boleh. Boleh kenalan nggak? Gimana nih? Aduh, gua disentuh, Bos. Gimana? Gagal. Gagal, Bos. Gagal, Bos. Kenalan, Bos. Aduh, jauh-jauh dari Jakarta, Bos. Gak dapet mojang desa. Aduh, gimana nih, Bos? Nggak apa-apa lah. Mungkin anak desa biasa baik-baik gitu ceweknya. Jika preman kota nu kamari nih, wah ngeureun awe si Betet, wah, ya mau ikut bejakeun, balik deui ah. Asli bah kak, dia nih orang didinya nih, ku preman kemari di kota nih kan dia lobaan tuh. Tadi mah ayah duaan heula meureun, nanti ayeuna mah. Teh wah perut.
Ayo atuh Rod. Ayo. Tuh, ke preman teh teh kemana? Kela celana aja, ancerkeun yuk. Weh, tuan teh ya, kela kok make kela celana. Woi, saya ke mana? Iya di dia. Tet. Alik atuh ngalang kalah. Ngadadak atuh awas bos. Mana Prot? Tuan aing. Mana itu Prot? Tuh, itu tuh, saya teh. Nu tadi ngeureun teh. Oh, anjir. Ah itu dia bos, si BT ku geblek Oh, bener. itu orangnya? Iya bener. Ajar Prot. Awas lila nih. Awas ku aing mah nyedak. Kita damai aja. Alasan yang abetet mah. Hajar aja, Tet. Udah. Tahan. Kita cari tempat aja yang dari tempat yang luas aja. Cari tempat, ayo. Kita cari tempat dulu aja. Hei, dakwah, hei. Ayo, atuh. Ayo. Ya, ayo. Hargaan RT tuh, pokoknya. Woi, tet. Kalem dong, slow. Woles. Santai. Udah. Emang ada masalah apa sih pada ribut-ribut? Lo nggak lihat nih hari Lebaran apa gimana sih? Coba teh kasih tahu teh. Ya siap. Hei, peraku teh nyawapan itu pengen lebaran. Jeung mana di Tet, aduh kumaha teh pan mana mah beureun preman di dieu Tet, kumaha teh kudu nama mana bisa ngahargaan kanu tamu. Ada pusing teh lah. Tet, kadieu mana tuh teh jeung preman patah kadieu bro. Ada orang damai kan enak mah naon ieu teh make jeung ribut ngarebutkeun naon. Terlu. Udah. Nah, ayeuna mah maneh Tet jeung preman kota kudu damai mah. Maneh Tet kudu sasalaman deui jeung preman kota. Ayeuna masalahna naon ieu aya masalah naon? Sok ayeuna mendingan lebaran ieu keneh. Iya benar Tet, lu malu-maluin kampung kita aja. Ini kamu kan udah saya kasih tahu jangan pernah ribut. Masalah cewek gampang. Ya, sekarang damai aja, damai. Kamu juga jangan terlalu menggodain cewek di sinilah. Siap. Hargailah. Ya. Oke, udah kita damai semua. Ngapura lah. Saya juga minta ngampura. Ya, sana makan semua. Ya. Saya juga minta Hampura. Hampura yo. Lain eta yo. Pak RT, hampura Pak RT. Siap. Bukan hampura di sini Tet. Oh, siap. Salah biasa Hampura. lain kali jangan